Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Wilujeng siang kurang kali sadayana. Kumaha daramang? Alhamdulillah ya. Kata Wisma mugi sadayana damang. Nah, ada kata Wisna dina grup kelas parantos mancen sadaya. Ieu oge kata Wis tos rempeg tos araya tos lebet dina media Google Meet dina pangajaran ayeuna. Nya, sateu acan urang ngawitan kana pangajaran, dina urang ngadoa heula. Mangga Ka Teh Risma kangge pimpin heula doa. Saya agak acan urang diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Ngadoa dicawitan. Rengsek Derek dina mangsa sasalad kiwari kade urang sadaya tetep ngajaga prokes kesehatan. 3 MT mingguan kamari urang parantos medar ngeunaan masih emut keneh teu? emut Bu. Naon? Neng Sani. Medar tarkawis. Teks bahasan tradisinya Bu. Namun Teks bahasan tradisi teh nyaeta mangrupa teks anu eusina ngadadarkeun ngeunaan adat kabiasaan anu turun-tumurun ti karuhuna nu nepi ka kiwari masih keneh aya. Itu Bu. Nuhun leres. Ayeuna sanaos waktosna tos siang. Nah, tapi Ibu miharep hidup sadaya masih tetap semangat. Nah, semangat dina ngilari ilmu. Kumaha pentingna ieu pangajaran ke urang? Penting kumargi urang teh mangrupa salah siji masyarakat anu nyicingan hiji identitas ku urang Sunda. Terus janten kawajiban kangge urang sangkan salawasna ngajaga ngamumule ngadigaya kalebet kana tradisi. Kumargi aya tradisi mah biasana tanpa sadar aya nyampak dina kahirupan urang sadidin. Tujuan tina pangajaran atau pilawungan dinten ayeuna kahiji hidup diperedi sangkan memahami konsep pakeman basa ngeunaan kedarang nang babasan jeung paribasa sarta kakemalian. Diperedi sangkan tiasa ngaduhikeun deui babasan sareng paribasa oge ka pamalian anu dipikawanoh ku hidup sewang-sewangan. Di dieu aya hiji video. Isi kata pamali itu apa sih? Kan perilaku kita pengen selamat dunia, selamat akhirat itu kata pamali di sini. Anak 5 tahun sudah tahu kata pamali. Apapun juga pamali tidak boleh bilang. Dina video nembe teh aya hiji tradisi kabiasaannya anu masih dicetupageun ku masyarakat kampung Kuta. Nah, Neng Sri, naon kintenna eta nu masih dicetupageun ku masyarakat kampung Kuta teh? Dipahing ngambil sendal, ngarang-ngarang buah hidup eta begitu. Nah, kinten-kintenna secara realitas atanapi secara logis kunaon pangna eta kaluweung bet seueur pisan ka pamalian kanggo naon? Pados ngajaga keasrian dulu kita yang Bu. Hormat ke karuhun, Bu. Hormat ke karuhun, ngajaga kalestarian. Nah, eta nya salah sawiosna. Tengetan ieu sempalan teks bahasan tradisi Sunda anu judulna ngariksa nu kakandungan. Tebi Septiadi aoskeun. Ieu contoh penggalan teks bahasan tradisi Sunda teh. Mangsa kakandungan geus jadi adat di urang Sunda anu masih keneh nyekel deleg kana adat karuhuna. Lamun aya nu ajarimbitan hek dina hiji mangsa si lalaki teh ngarasa sebel hayang utah wae sarta hayang wae dahar anu haseum-haseum utamana buah-buahan. Olah atawa kajadian kitu teh sok disebut nyiram. Kitu deui mun barang dahar kudu tarapti lah make piring songkek mata budakna teu mulus rahayu. Tatawis teu aya pakeman basa naon atanapi istilah naon anu teu kapihati ku hidup. Nyekel deleg teh Bu. Nyekel deleg. Kan si ada nyekel deleg teh? Nyekel bageus kana naon geus aya di tengah Bu. Nah, ieu kalebetna kana naon? Kana adat Bu. Nah, nu kadua aya naon deui salian ti nyekel deleg?
Ieu nya make piring songhek matak budakna teu mulus rahayu. Jadi dipahing. Jadi kapamalian logika teu. Logis teu aya hubunganna teu. Urang barang teda ngagunakeun piring songhek kana janin nu keur dikandung aya patalina teu. Teu nya. Dua contoh kalimat di luhur teh kalebet kana pakeman basa. Non atuh ari pakeman basa teh? Basa anu tos biasa dirupi Bu, tos aya di dituna. Berarti pami kitu kaci teu pami pakeman basa dirobah. Boh artina boh wangunna. Biasanya sebab ieu mah tos mangrupa tradisi tadi teh. Nah, coba dia urang bakal mikawano kana wanda pakeman basa. Nah, kahiji aya basa jeung paribasa. Tapi Neng Risma, terang teu naon ari babasan jeung paribasa? Abdi mah can terang Bu, tapi kantos ngadangu contohna misalnya babasan teh panjang leungeun gitu Bu. Kumaha tuh ari panjang leungeun teh? Anu sok buah pao saur guru abdi waktu SMP mah. Gitu. Nah, atuh panjang leungeun teh bet dipapandekeun teh sareng sok resep buah pao. Nah, leungeunna panjang atawa nepi kumaha? Nah, ieu mah kataina jeung sareng makna atawa istilah nu kakandung tina babasan sareng paribasa. Jadi papandekeun nya. Nu sanesna aya naon deui salian ti panjang leungeun? Bujur asep Irit Bu. gede hulu. Gede hulu, nu kumaha tuh gede hulu teh? Hulu nu gede sanes Bu. Huluna gede. Angge helm atuh, helm bogo. Benten ya antawis gede hulu sareng hulu gede. Terus tadi dengan panjang sareng panjang dan naon hartina ari gede hulu? Sombong Bu. Sombongnya. Nu kadua aya kapamalia. Nu keur kakandungan dipahing pisan dilarang pikeun dina Songhek. Matak murang kalina sauna teh cacat atanapi teu mulus rahayu nalika. Tilu aya kila-kila. Nah, ieu mah atarina sareng totonden nya. Misalkan urang ngimpe naon yeuh tadi wengi yeuh istilahna kana kila-kila. Opat aya uga. Ari uga mah kalebet kana sawangan nya atawa taksiran. Kolot zaman kapungkur kana kayaan mangsa hareup. Terakhir aya caturangga. Istilah-istilah pikeun ngaranan uga. Tadi pataina sareng kapamalian nya larangan. Ieu contohna kaluarna hese. Ieu patalina sareng logika. Cobi ku ibu bade dipentes lah. Saurang kedah tiasa ngadugikeun deui babasan sareng paribasa minimal ti hartina nu gampil we atanapi anu basajan we dina. Mana Neng Rita? Tapi Bu, babasan nya Bu. Hejo tihang. Bujur asepan. Nah, cobi ayeuna Neng Risma Kumaha Bu? contohan deui babasan sareng paribasan sanesna. Babasan sareng paribasan nya punya. Berat birit Bu. Berat birit teh kedul. Hampang birit gampang dititah. Terus kanggo nanya Bu paribasana nya Bu. Kawas ya Bu, kawas kapuk ka ibunan. Hartosna teh geus supaya tangan pangawasa. Pindah cai pindah tampian. Mun leres kumaha pindah cai pindah tampian teh? Pami urang ngalih ka hiji daerah, urang kedah miring adat anu aya di daerah eta Bu. Ya. Secara umum tadi ku urang diguar konsep atanapi materi ngeunaan pakeman basa anu dua tadi. Nah, kehidup ayeuna bakal dijurung ku ibu sangkan tiasa ngaanalisis. Nah, kan aya ngaanalisis teh hiji hidup kedah tiasa maluruh ngaidentifikasi contoh-contoh kalimat anu lebet kana wangun ada di pakeman basa, babasan paribasa oge kapamalian. Satuluina saupama tos hidup nangtukeun atanapi tos mendakan eta kalimah
nu mangrupa pakeman basa mangga ku hideup paluru harti secara karuhuna atanapi secara tradisina anu satuluna ku hideup kedah tiasa dihartikeun secara logisna gitu makanya tah kalisan kamari ku ibu tos dikintunkeun contoh teks bahasan tradisi anu kedah di analisis ku hideup parantos katampi teu parantos aya hal anu janten bangbaluh teu nalika nganalisisna. Nah, cobi ke ku ibu bade ditingali ieu saha wae nu tos ngalebetkeun pancena ku ibu tos di ieu nya kumargi da ieu kawatesan lapuna. Tos hampir sadaya aya. Nah, cobi ieu aya hasil gancen anu dipidamel ku Neng Siti. Kami misalkan aya nu teu dipikah paham, mangga tiasa komunikasi sareng rencangan, mangga gunakeun kamus pami teu aya kamina tiasa da aya nama teu aya nu susahnya mangga milari paluruh dina kamus online nya bahasa Sunda. Saat itu cobi urang sindakeun naon urang tiasa dikengingkeun tina panglabungan dinten ayeuna. Cobi Neng Sani naon anu dikengingkeun ku Neng Sani tina labungan dinten ayeuna teh? Janten pieu Bu, dina tradisi teh panginten seueur pisan pakeman basa anu patalina sareng paripolah manusa. Sangkan salawasna ngajaga tata krama. Dina ungguning ngamumule warisan karuhun ti hari kiwari dugi ka jaga baring supagi. Itu panginten Bu. Biasanya janten kade umat urang salaku tuturus manawinya tuturus anu kedah tuluy nurunkeun deui ka anak incu urang kumaha kaayaan tradisi boh etikana boh tata kramana boh produk-produk budaya nu sanesna tetep urang kedah diwariskeun ka turunan-turunan urang kapayunna ulah dugikeun ke turunan urang kapayun teu wanoh saha karuhuna saha kuring teh. Nah, kalau ditaros teu apal teu terang kana identitasna. Sanaos memang tantangan urang dina zaman kiwari nyaeta ayana arus globalisasi modernisasi nya. Tapi tetep ibu miharep hidup sadaya tiasa tetep mikareueus micinta kana naon mangrupa hal-hal patalit sareng jati diri urang. Ya, ulah dugikeun ka lali ka purwadaksi ya, kacang lupa pada kulitnya ya. Mugi-mugi hidup sadaya salawasna aya dina panangtayungan Gusti Allah kalayan dina kaayaan sehat salawasna dipaparin semangat pisan kangge salawasna tiasa diajar kituna hidup ke sabada rengsena ieu pangajaran kangge ngukur kawruh hidup deui dina panglawuan ayeuna materi anu hidup tiasa dinten ayeuna ke mangga hidup tiasa ngabuka link Google Form anu lebetna aya sawatara soal-soal evaluasi mangga ke diwatesanan kangge dugi katabuh tilu sarengsena arengsekeun LKPD mangga LKPD hidup langsung klik kana evaluasi. Nah, hidup urang pendak deui minggon payun, urang bakal medar ngeunaan kaparigelan dina menyajikan atanapi midangkeun deui bahasan tradisi dina media fotografis. Nah, ibu miharep hidup tiasa tatan-tatan pikeun maluru atanapi ngilari informasi-informasi awal ngeunaan pangaweruh naon atanapi bahan naon anu ku urang kedah disayogikeun dina panglawungan mubaris dongkap payun. Nah, hideung sate acan dipungkeus urang tutup heula ieu lawungan. Urang dinten ayeuna kumaoskeun doa. Kang Ropi dipimpin doa. Urang ngadoa sasarengan doa dikawitan. Rengse atur dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.